Allah nurunkeun Al-Qur'an, diturunkeunana Al-Qur'an teh tibyanan likulli syai', ngajelaskeun kana sagala perkara. Lamun cek bahasa ahli bilagah mah syai' teh isim nakiroh ditambahan ku lapad kulli adat sur cek ahli mantek. Jadi kulli syai' teh kulli fardin li syai' eueuh nu kaliwat. Al-Qur'an diturunkeun ku Gusti Allah teh tibyanan, jangan jelaskeun kana sakabeh perkara. Langit jeung eusina, bumi jeung eusina. Memeh diciptakeun langit jeung sabada diciptakeun langit. Kabeh eueuh nu kaliwat. Quran teh bakal ngajelaskeun kana sakabeh perkara. Patali jeung politik aya dina Al-Qur'an. Urang ngeceritakeun perekonomian aya dina Al-Qur'an. Urang ngeceritakeun perbudayaan aya dina Al-Qur'an. Urang ngeceritakeun perindustrian aya dina Al-Qur'an. Urang ngeceritakeun perekonomian aya dina Al-Qur'an. Pokokna kabeh datang ka lalaki nu jore teu laku maca Qur'an, khusus ayatna. Khusus ayatna. Ulah sok dalek ka dieu ya. Kos teu laku bae. Aya awewe hese kalaku ya kecil. Baca Ilqala Yusuf. Aya kabeh dina Al-Qur'an. Ndek naon deui dina Al-Qur'an mah aya sumber daripada segala sumber, sebab Allah ngejelaskeun tibyanan likulli syai'. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun sagala rupa moal kawadahan, meureun dipikihkeun mah jadi be ubudiyah, jadi be muamalah, jadi be munakahat, jadi be jinayat, kabeh menang tina Al-Qur'anul Karim. Tibyanan likulli syai'. Intina mah titawauh ka Gusti Allah. Lantaran langit bumi katut eusina nangieun Allah. Mantak aneh lamun kuari aya jelema teu percaya ka pangeranan Allah. Ieu mah sakieu lobana sekian ribu pasti kabeh percaya ka Allah. Percaya ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang aneh aya kafir, urang aya aneh aya musyrikin, urang aneh aya munafikin. Tapi ternyata ulah aneh, lantaran memang Kangjeng Nabi Adam makhluk pertama diciptakeun ku Gusti Allah di surga. Barang diciptakeun ku Gusti Allah dicicingkeun di surga, ningali di lawang sorga aya merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cek Kangjeng Nabi Adam, Gusti ai eta saha Muhammadur Rasulullah? Incu anjeun. Incu? Pan kula ieu pangheulana manusia. Tapi kok teu diteudeun la ilaha illallah Adam Rasulullah. Kalah ka Muhammadur Rasulullah. Oh, cak Gusti Allah. Ulah kaget. Lantaran anjeun diciptakeun teh ieu adalah menang nyokot tidak Nur Muhammad.
langit bakal diciptakeun geus diciptakeun maka ieu menang nyokot tina Nur Muhammad, bumi diciptakeun menang tina Nur Muhammad, Lauhil Mahfuz kolam ieu menang nyokot tina Nur Muhammad, urang kabehan nu aya di dieu ieu teh menang tina Nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan hebatna Gusti Allah, Allah teh nyiptakeun setan, nyiptakeun setan saenggeusna Nur Kangjeng didamel Kangjeng Nabi Adam, horenganan aya setan nu meunangieun tina senteran malaikat model. Nah, panjang dongeng namun diceritakeun asal usul iblis, da asal usul iblis pa malaikat keneh. Nah kuari mah jadi beta iblis teh ngagoda Kangjeng Nabi Adam, dititah urah ngadahar buah khuldi teh ngadahar. Akhirnya Kangjeng Nabi Adam ku sebab ngarumpak tina perjanjian turunlah ka dunia, diturunkeun di gunung Hindi India. Cek Kangjeng Nabi Adam teh Gusti naha atuh make nyiptakeun setan loloba omong sia. Ieu mah urusan aing. Geus, pokona mah aya hikmahna mun maneh henteu diturunkeun di surga digara-garaan ku setan malah aya Haji Pendi. Nah, bersyukur lumantak Haji Pendi mah ayana setan teh nuhun. Syukuran abdi ka Gusti lantaran aya setan. Mun teu gara-gara setan Kangjeng Nabi Adam di sorga wallahu alam aya wallahu alam teh pendi. Jadi berarti ayana urang di alam dunia teh gara-gara setan ngagoda ka Kangjeng Nabi Adam, akhirna aya urang, berarti urang kudu bersyukur ka setan. Yuk urang babarengan alhamdulillahirabbil syukuran. Syukuran ka setan. Sebab gara-garanya na urang aya di dunia. Nah, ibarat ceritakeun kieu hebat amat eta Kangjeng Nabi supaya mantap di jero hate urang, keimanan urang ka Allah, keimanan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh jadi ngucapkeun la ilaha illallah lamun henteu dibarengkeun jeung Muhammadur Rasulullah. Kajenting terus bae baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, teu percaya ka Kangjeng Nabi teu jadi iman. Hebat amat Kangjeng Nabi urang sehingga iman ka Allah mun teu dibarengkeun jeung iman ka Kangjeng Nabi teu jadi iman. Pohara amat, pohara amat keutamaan Kangjeng. Kusebab Kangjeng aya langit pohara amat Kangjeng, kusebab Kangjeng aya bumi pohara amat Kangjeng, ku ayana Kangjeng aya Lauhil Mahfuz pohara amat Kangjeng, ku ayana Kangjeng aya kolam pena aya alam dunia teh gara-gara aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Hebat Kangjeng. Nah, diturunkeunlah Kangjeng ku Gusti jadi pamungkas para nabi. La nabiyya ba'di, deui nabi sabada kaula. Dibere mukjizat Kangjeng Nabi, mukjizatna Al-Qur'anul Karim. Eta Al-Qur'an cek Kangjeng Nabi, man hafiza sulusal Qur'an utiya sulusan nubuwah. Saha jelema nu talar Al-Qur'an sapertilu Al-Qur'an utiya sulusan nubuwah bakal dibere sepertilu kanabian. Masya Allah. Balikan deui, man hafiza sulusal Qur'an utiya sulusan nubuwah. Saha jelema nu talar sapertilu Al-Qur'an bakal dibere eta jelema teh sapertilu kanabian.
Nah, Al-Quran sabaraha juz Mang Haji? 30. Lamun seperti luna berarti sabaraha juz? Cepat atuh. Geus beuting ieu. Wah. Asa-asanya ngajawabna odob amat. 30 juz seperti luna sabaraha? Lalaunana zaman sieun salah teh. Hanas dibawa ku aing hanas bodoh. Aduh, ya mah inget di zaman Pak Harto teh budak leutik talar Quran ditanya, "Udah berapa talar Quran?" "Saya udah 30 juz." "Waduh, masih kecil udah 30, apalagi udah besar bisa 40." Cuma. Almarhum almaghfurlah Pak Harto aya Gus Dur tapi teman dongeng. Nah, iya seperti lu Al-Qur'an dibere nubuah sifat kanabian. Ya Allah, lain letik-letil Al-Quran. Lamun ditanya kumaha lamun talarna bak sawareh setengah Al-Quran biqadri ukuran setengah kanabian. Kumaha lamun katalarna kulli sakabeh Al-Quran dijawab atuh biqadri ukuran sakabeh Quran. Lain letik-letik jelema lamun jelema nu taral Al-Quran. Tadi pertama anu dibere syahadah teh ieu anu geus tamat hafaz. Didinya aya ngaran Supendi. Barang Supendi eta nyana langsung dek ka dieu bae dek nyokot syahadah. Pukula lamun teu ditahanan mah capek kula nahanan. Ieu ka mana nyokot syahadah. Heuh, sia belajarna di mana? Abong-abong akur ngaranna teh ya. Masya Allah, kula capek nahanannya nanti ka dieu bae ye. Akhirna mah dibere bae sasahadahan. Cukup. Nya mah bodoh ieu kula dibere bae cau gede. Ieu syahadah ye ngaranna. Alhamdulillah jatuh. Anu bodoh mah cukup ku cau gede ge. Coba di kantong aya we cawe teh. Nah ieu. Henteu sembarangan jelema anu talar Quran. Henteu sembarangan jelema boh di luar negeri boh di dalam negeri lantaran bakal utia sulusan nubuah. Tapi lamun ku urang diamati jelema nu talar Quran ulah di luar negeri di Indonesia aya sederetan menteri nu taral Al-Quran ternyata ditangkep korupsi. Cenah tadi utian nubuah pan nabi mah meureun maksum. Masa menteri gara-gara wallahu alam lah mau dicaritakeun lah. Gara-gara korupsi tangkep, kuari masih di penjara kayak talar Quran. Anu pernah ka Cilongok harita kaset jelema teh. Masya Allah. Kakula dongeng pakai udah berapa juz talar Quran? Enggak, saya mah enggak talar kakula teh. Kalau Pak Kiai, alhamdulillah, saya sejak umur sekian udah talar Quran. Kuari ditangkap, tangkap di Borgol. Ya teh Kiai, nulain Kiai mah geus leuwih ti heula ditangkapna. Itu coba di Garut aya hiji Kiai talar Quran ditangkap. Di Pandeglang aya nu talar Quran zina di Pandeglang diserang itu menang salah setik kaca. Masya Allah kasih budak diserang aya nu hafizul Quran zina geus puguh nu talar Quran judi mah ambalaya kula boga babaturan talar Quran kukula dinasehatan awas sing hade ye Al-Quran mah ieu mutiara si hade datang ka poho bahaya ieu bahaya ieu bae ge ulah-ulah Quran mah ieu kuliah bae poho kuliah
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun. Tidak makanya imaman. Makmum kan bingung makmum. Budak anggeus-anggeus cak makmum teh lakum dinukum waliyadin. Heuh eta Allahu akbar. Ya Allah, ya Rabb. Di demo ku masyarakat. Guys, lobanya nama demo teh. Jumaah make subat sabihis moal dicaritakeun di demo. Boro-boro Al-Qur'an sabihis bege teu katalar. Ya. 5.000 atau 10.000 100.000 ya. Lam yakunil. Ayo yang lam yakunil. Ayo. Naik guys lah. 1 juta. Ayo, talor teh lam yakunil 1 juta ya. Ayo. Masya Allah. Ya Karim. Iya bahasa jasa yang budak. Nah, ketika orang nyaritakan keterangan tadi, man hafizah sulusan Quran, utiya sulusan nubuwah, jelema anu talar 10 seperti lu Quran bae dibere sifat kanabian, tapi ternyata horenganan loba nu hafizul Quran ditangkap, loba nu hafizul Quran zina, loba nu hafizul Quran mabok, loba nu hafizul Quran judi. Kumaha sieu? Mantak Imam Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami ditaros mama aya eta keterangan man hafizul sulusan Quran utiya sulusan nubuwah teh kumaha geuning. Hafizul Quran teh ambalayah tapi akhlakna seperti lain anu talar Al-Quran. Kumaha coba mama pangrangkeun. Oh, cek Ibnu Hajar Al-Haytami dina Fatawi Haditsiyah eta teh sing hade bahasa eta teh man hafizul sulusal Quran wa alima kadituna ahkamahum min khosihi wa amihi wa mujmalihi wa mutlaqihi wa nasikhihi wa mansukhihi wal istimbati bihi kakarat utia cek Ibnu Hajar ilma sulusin nubuwah. Oh berarti miceun aya ilma sulusin nubuwah. Cek ahli bilabagah mangarana teh majaz bil hazfi. Majaz ala khilafil asli sebab majaz bak kalimatun ustumilat figuri asliin tapi ieu mah ku sebab ditambahan dikurangan jadi majaz pagawean santri teh mah ngaranna majaz bil hazfi. Oh jelema nu talar seperti lu Al-Qur'an tur nyaho kana hukum-hukum Al-Qur'an nyaho tina kaumuman jeung kakhususanana nyaho tina mujbal jeung mutlakna nyaho jeung sajaba-sajabana nu caritakeun sakumaha dina usul fikih kakarak tungtungna ngamalkeun kana eusi kandungan Al-Qur'an dibere ilmu sulusin nubuwah. Lamun geus dibere ilmu sifat kanabian moal katahan lantaran tadi teh Al-Qur'an matibyanan likulli syai. Urang nyaritakeun Al-Qur'an padu dibaca ya hafaz dan lain sebagainya makharijul hurufna kemudian tina tajwid-tajwidna supaya rapih ngeunaheun kadengena tadi qori hawashi ngeunaheun bejana aya ti Tanzania ngan teu datang indah. Urang mengadekeun Salman nikmat baheula aya Ustaz Humaidi Muammar ngeunaheun tapi lu coba lamun ngadengen ieu ti ngaji Quran bubar kabeh hampir sarojeng galedeg sorana tah eta sora teh diurus. Nah ieu lamun geus dibere ilmu kanabian sesemperan saeutik bae bakal dibere dedengian seperti dedengian Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis
bakal dibere lisan-lisan Kangjeng Nabi Musa alaihis, bakal dibere soca-soca Kangjeng Nabi Ismail alaihis, jeung sajaba-sajaba. Ai kitu kumaha? Kangjeng Nabi Sulaiman makan ceulina, ceuli teh kasar ka Nabi mah. Lamun di Garut bah di Bandung cepil, emang ai cepil Kangjeng Nabi Sulaiman kumaha? Tapi lamun di dieu mah lain kitu teu ka arti cepil lawan cepil. Ceuli Kangjeng Nabi Sulaiman mah dedengeunana angin bisa kadenge. Batu bisa kadenge. Tatangkalan bisa kadenge, setan sorana bisa kadenge. Makhluk-makhluk nu aya bisa kadenge paingan dina Al-Qur'an. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu, maca tasbih 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bahkan waman fihinna, segala rupa nu aya di antara langit jeung bumi maca tasbih. Wa in kulli syai'in illa yusabbihu bihamdi. Eueuh hiji perkara naon we kecuali maca tasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, ngan urang teu nyaho kana maca tasbihna. Lamun Kangjeng Nabi mah berhadapan jeung batu-batu kadenge maca tasbih. Kangjeng Nabi berhadapan jeung onta-onta ngomong tur maca tasbih. Berhadapan jeung sapi-sapi maca tasbih. Sagala rupa kadenge. Hiji mangsa Kangjeng Nabi nyepeng korma. Wakila cik sakaol mah ruman teh berarti delima dicepeng ku Kangjeng Nabi, Kangjengna nuju wales teh damang dibuka ku Kangjeng, dikieukeun hiji-hijina siki dalima maca tasbih kadenge ku kabehan. Subhanallah, 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 masya Allah. Dicekelkeun ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sidina Abu Bakar Siddiq masih maca tasbih kene subhanallah, subhanallah, subhanallah kadenge. Begitu dibikin ke Sidina Anas, teu kadenge. Sidina Anas nangis. Cek Sidina Anas di Kangjeng maca tasbih keneh, di Sidina Abu Bakar maca tasbih keneh, tapi di kaula teu maca tasbih. Senyum Kangjeng, ulah nangis. Di dinyalah derajat anjeun. Bikin coba ka Haji Pendi, geus lain maca tasbih itu buruk. Eta buruk we geus. Dalima dicekel ku kula, dicekel ku nu sejen, masih amis keneh, cekel ku Haji Pede, bau buruk. Eta teh leungeun nu salah. Leungeun sebab teu meunang manggih awewe jadi kitu-kitu bae. Leungeun. Teu meunang sambarangan ieu leungeun dijaga lang. Allahumma faz yadaya min ma'asika kuliah. Ulah sembarangan. Ieu mah naon bae dicekel. Oh. Atuh baruruk sagala rupa. Dahar ge tadi bareng jeung kula daharja, kula mah seungit cenah kok baunya. Kula mah seungit biasa ieu seungit itu barang nyana kok baunya cenah. Coba. Sanguna jang seungit dicekel kuku kula nyana bau. Oh, berarti leungeun. Ya malah mun aya polisi mah pangborgolkeun bae. Nah, balikan deui. Kangjeng Nabi Sulaiman mah kabeh kadenge urang ya, lamun terus baca Al-Quran amati ku urang makharijul hurufna nu rapi, kemudian suara naga tetap kudu nu bagus. Zainul Quran bi naon gitu ngaranna, zain sautakum bi qiraatil Quran, suara baguskeun ku maca Al-Quran. Ieu teh macem-macem tafsiranana. Aya nu memang suarana baguskeun atawa suara saaya-aya nu penting maca Quran, macam-macam nu penting mah baguskeun sebab kieu ngadenge azan lamun ngeunaheun cari di Mekah di Madinah urang hayang ka masjid. Di urang ge kula sok ngadengekeun azan mun Allahu akbar. Aduh, hayang gara ka masjid. Coba ngadenge suara ieu. Masyarakat gitu hayang aing moal ka masjid aing mah. Tungtungna kan gara-gara suara jore embung ka masjid jelema. Nu bagus. Nah, ieu Quran teh tibyanan likulli syai'.
kabeh maca tasbih mun urang bener-bener ngamalkeun Al-Qur'anul Karim dimimiti bebacaanana maknana rahasia-rahasiana anu sakumaha tadi bakal dibere ilmu sifat kanabian bakal kadenge ku urang tasbih-tasbihna sagala rupa sakumaha kadenge ku Kangge ka kuping ku Kangge kadenge sudah Abu Bakar Siddiq Sidina Umar ge ngupi tapi jelema anu henteu mengamati rahasiana moal kadenge. Nah, iyalah Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an terus dibaca, ditalar, diamati maknana, diamati rahasiana. Imam Syafi'i jadi mujtahid, Imam Maliki jadi mujtahid. Dek nanya naon ka Imam Syafi'i? Dek nanya naon ka Imam Malik? Dek nanya naon ka Imam Hanafi? Bahkan salah sahiji murid Imam Hanafi ngaranna Abdullah Ibnul Mubarak nyana penyanyi nyana boga grup band mun ayeuna mah pokona nyanyi terus teu eureun-eureun Abdullah Ibnul Mubarak nyanyina pohara lagu naon bae bisa satu ketika manehna keur nyanyi satu ketika manehanana keur nyanyi ngadenge suara maca Quran. Abdullah Ibn Mubarak kaget ke anu maca Quran di mana eta? Di deketan ternyata dangdaunan maca Quran. Nyana kieu bae ngahuleng ngahareupan dangdaunan. Daun maca Quran daun sababaraha ayat ku daun dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an bashira. Inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabun terus. Ibnu Mubarak nangis. Ngadenge daun maca Quran ditutupan ceulina ku Ibnu Mubarak ceuli sorangan ditutupan besi aneh aya naon ko daun maca Quran tutupan kadenge ku sabulu-bulu Masya Allah cek Ibnu Mubarak ke dibuka deui lila eureun maca Quran nyanyi deui nya Oma Irama mah eleh. Pokoknya Imam Iramu mah gitarna eleh ku Ibnu Mubarak mah istimewa nya dan kunaon eta gitar suara nu kaluarna teh suara nu kaluar innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira ceuna aing salah tante ya cenah salah tante ya suara gitar kadangina suara Al-Qur'anul Karim kada eureun nya na gitar Cik Ibnul Mubarak ngadenge dangdaunan suara Al-Quran ngadenge petikan gitar suara Al-Quran aya naon ieu di diri aing harita kenehnya berarti ieu nasihat lamun gitar bae suarana nu bijil Al-Quran lamun dangdaunan bae nu kaluar suara Al-Quran atuh kunaon ieu sungut aing anu sakieu hebatna kok kaluarna nyanyi kunaon disungut aing dipake nyanyi pake poho ka Gusti Allah berarti kan dangdaunan maca Quran teh inget ka Gusti Allah gitar tuh urang dipetik teh berarti inget ka Gusti Allah percis sakumaha tadi yusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihinna naon bae maca tasbih ieu mah maca Al-Qur'an ai sungut aing sakieu bagusna kunaon dipake nyanyi harita keneh gitar dibantingkeun ku nyana harita keneh perangkat-perangkat nyanyianana dibaleum kabeh anak buahna aya naon ieu teh bos saya mau tobat saya mau cari guru silahkan kamu mau kemana saya ini mau cari guru akhirnya nyana neangan guru kebenaran harita di Baghdad kapanggih pesantren Imam Hanafi singkuring alhamdulillah parantos ziarah ke Imam Hanafi di mana kadang ngaji di mana kareta tuh nyana mah diajak kulantaran lain nang duit nyana pohoan nyana mah kaajak doang pasan bloon sia
Mas telahiran. Tah iya langsung Imam Hanafi geus hafal lantaran Kutubul Aulia. Aing teh bakal boga anak murid jadi kutub. Geus dipapa ku Imam Hanafi di hareup. Begitu lempang Ibnu Mubarak ka hareup. Ka dieu kaget jana. Kok geus bapag? Langsung datang ditangkep dibagjakeun. Aya naon ieu cek Abdullah teh kok kula dipapag? Maneh teh nyaho ngaji di dieu. Ke batur baca teh anu dipapag ulah loba omong sok ngaji. Timimiti ngaji Al-Qur'an, terus tafsirna, terus ngaji alat dan sajabah-sajabana. Singkat dah, cuman 9 bulan menguasai segala rupa. Eta otak luar biasa 9 bulan. Panima tareh paeh ge can bisa naon. Tareh paeh sajenggal deui ka paeh. Masih kene atuh lam yakunin ge teu kalah. Ieu istimewana Abdullah Ibnu Mubarak 9 bulan ditangkep deui ku Imam Hanafi. Sehingga saya ditangkap aya naon cek Ibnu Mubarak. Anjeun diangkat jadi wali Allah. Ceritnya Masya Allah. Tanda kawalian kula kunaon? Peureum coba anjeun rek ka mana ayeuna? Sok. Peureum, hayang ka mana? Bentanyana ceurik. Sanggeus ceurik, peureum deui, benta deui. Sok, jangan ngabuktikeun kewalian anjeun, baca Al-Qur'an. Baca. Surat naon nu ku abdi kudu bebas. Dek maca surat naon bae lamun enggeus pengamati rahasia Al-Qur'an, enggeus naon bae. Henteu kudu aya khususiat. Malah cek Imam Hanafi di hizib-hizib teh Jumat datang ka dieu, Sabtu datang ka dieu, dan selesai hizib eta teh jang tahapan-tahapan jelema anu supaya beuki. Sanggeusna beuki mah ulah aya hizib-hiziban Al-Qur'an teh. Baca. Ulah aya poe anu baca. Akhirnya dibaca eta keanehanana Abdullah Ibnu Mubarak maca ngan setengah jam tapi tamat. Setengah jam Al-Qur'an ti alif lam mim datang kul a'udzu birabbin nas tamat. Hese nyaritakeunana eta geus lain di alam ieu, alam nu itu. Peureum nyana. Da ka mana coba? Abdi coba ka Mekah sok peureum. Ka Mekah ngalengkah datang. Nyana iya di Mekah, Masya Allah. Bisa moal ka Baghdad deui. Bisa teu moal ka Baghdad deui. Peureum deui nyana dibaca deui alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna dibulak-balik nyan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tak aya di iman. Datang ke alladzina yu'minuna bil ghaib bisa hiber. Sok coba ku Imam Haji. Coba bisa hiber tante. Coba ayo kadangan hiber ti dieu ka Mekah mah atau ti dieu ka Cilongok. Ieu mah ti dieu ka dinya beta. Ti dinya kan baca lamun henteu pangbantingkeun. Nah iyalah urang lamun maca dina Ihya, lamun maca dina berbagai kitab-kitab sufi, aya Abdullah Ibnu Mubarak, murid daripada Imam Hanafi, nu tadina penyanyi, musikus luar biasa. Tandingna saat eta gara-gara ngadenge dangdaunon maca Al-Qur'anul Karim, petikan gitarna maca Al-Qur'anul Karim. Sebagai nasihat lamun dangdaunan bae maca Quran, lamun gitar bae maca Quran, kunaon sumut urang pake nyanyi teu pararugu. Asupkeun ka jero hate ka dieu sing hade lantaran Al-Qur'an mah lain sambarang. Cek tadi ge amati Al-Qur'an, baca maknana sing puguh, datangkeun ka rahasia, ulah ngan sakadar dibaca. Sebab sakadar dibaca kadang-kadang jadi dosa. Wujuduka dzambun cek Kangjeng Nabi ti Gusti Allah. Wujud anjeun teh artina amal-amal zahir mah jadi dosa. Urang salat kadeuleuh nama salat ternyata horenganan dosa lantaran aya ujub jeung aya riaan. Urang maca Quran kadenge nama kalam ilahi anu kalamullah al-muta'abbadu bi qiraati nu bakal diganjar, ternyata horenganan harapanana hayang ditanggap jeung harapanana hayang amplop. Cilaka 12. Sing hade wujuduka dzambun, amal zahir mah jadi dosa.
nu hese ge ieu urang supaya jadi amal, boh maca Quran, boh maca sholawat, boh sholat, boh segala rupa. Jadi kiai teh ketika bangga dijadikan kiai, ieulah hahalang antara diri urang jeung Gusti Allah. Sebab nu ngiaikeun makhluk buatnya buah henteu urang teh kiai cek Gusti Allah. Ieulah nu hese teh ngarandapan rahasia-rahasia Al-Qur'an sehingga urang mengamati rahasia Al-Qur'an bener-bener sakumaha tadi Quran qad unzilal Quran tibyanan likulli syai. Mantap. Aya hiji anak kiai di Iran zaman Imam Ghazali. Cik eta anakna kakarak umur 6 tahun. Bebeja ka mana mah masih cantik amat sih. Cak anakna. Oh, mah biasa-biasa aja. Lihat bapak juga ganteng katanya. Masya Allah. Ah, bapak juga biasa-biasa aja. Cik pamajikanana aja bapak siapa biasa baik kok disebut kaset sih. Heran ini. Anaknya ngomong gini, nah mama cantik bener dan bapak gantengnya luar biasa. Nyana heran sebab naon ieu salakina teu kaset. Hayu nyana ge lamun ngaca teh kan mun ngaca biasa bae lah. Komo mun sia teh ngaca bae ya biasa bae. Atuh jajan di solear teh beda sautak saeutik. Tapi iya anaknya nyebutkan kaset jeung geulis ka mah jeung bapakna. Ngobrol mana jeung bapakna? Mencek bahasa urang mah Pah. Didi si bapak teh naonnya? Bapakna. anak urang ieu nyebutkeun kaset ka bapak, nyebutkeun geulis ka mama. Ieu heran urang mah sababaraha kali. Geus. Satu ketika kukumpulan model kieu jelema nyebutkeun kaset amat eta si ieu geulis amat padahal biasa-biasa bae. Akhirna langsung pulang ka imah nyana mengamati unggal jelema nyebutkeun kaset ka eta unggal jelema nyebutkeun geulis padahal biasa bae. Lamun ditarungkeun jadi ratu kecantikan moal menang sebab ratu kecantikan kan aya sifatan-sifatan khusus. Hiji banget ngadaun seureut mun di urang bulu mata bentik, irung mancung, biwir gitu. Gado endog sepotong gitu. Gaya apa eta urang Bandung eta. Jadi nyatu cangkeng biola, bitis jantung eta hebat. Pan imah bitis aya di dieu manang ka kabeh. Endog lain sepotong hijian pan. Nah, ieu kan sifatan-sifatan ratu kecantikan kan kos kitu tah. Hajul dinali kulit, ditingali kulit ge putih lain, beureum lain. Nah, sawo mateng lain, bagus gitu. Kadeulina teh jadi siap eta dina urusan ratu kecantikan. Ieu mah ieu si ibu ja biasa bae. Mata biasa beungeut atuh naon pipi biasa, tapi kok hampir kabeh nyebutkeun geulis. Hampir kabeh kasalakina nyebutkeun kasep aya naon ieu. Akhirna munajat ka Gusti Allah, Gusti aya julukan-julukan pangalem ieu teh ti anak oge ti masyarakat aya naon Gusti. Sarare dibere impian ku Gusti Allah lantaran di jero kolbuna aya Al-Qur'anul Karim. Ketika Quran dibaca bibir nu maca, ketika Quran dibaca mata nu ningali. Urang sanajan hafizul Quran kan bagusna mah tetep maca make Quran. Ketika orang maca Quran ceuli diisian Al-Qur'an. Ketika orang maca Quran napas urang napas Quran. Ketika orang maca Quran leungeun pake nyekel Quran. Quran kan tadi ge lain sambarangan, mukjizat Gusti Allah. Mukjizat teu dibikeun ka Kangjeng sanajan beungeut urang pas-pasan. Tapi lamun urang sering maca Quran kadeuleuna kaset. Ieu nu mantak teu kaset ge cara maca Quran. Di deuleuna teh jadi kieu bae teh. Kieu kos kadeuleuna kos hampir kos garong gitu kadeuleuna. Tapi kurang maca Quran, tapi lamun Quran dibaca kaset. Sok geura ningali kori-kori sakitu ge kori ge dicampuran kuria.
dicampuran ku ujub, tapi sinar Al-Qur'an lain. Awewe be awewe kula sababaraha qoriah anu wauh ditinggali aya sinar Al-Qur'anan, ternyata hore lamun Quran aya di jero kolbu terus dibaca eta mawaan kana beungeut, jadi beungeut cekas mata kadeuleu sinar. Nah ieu ge urang misalnya geuleuh coba nu mana nu sering maca Quran jeung henteu kadeuleu ge kan mana ieu ieu mah domino sia mah tah istimewa begitu daraskeun ka Imam Ghazali mama ieu teh aya julukan-julukan kieu aya naon sih masyarakat nyebutkeun kasep jeung geulis kitu keneh anak nyebutkeun kasep jeung geulis padahal geus ngimpi cek Imam Ghazali di hate anjeun aya Al-Qur'anan di hate ieu aya Al-Qur'anan. Al-Qur'an di mana aya di jero kolbu ulah ning talar Qur'an saayat dua ayat kemudian diamalkeun bakal timbul sinarna cahayana kana beungeut. Matak beda urang di kerumunan orang banyak jelema nu sok maca Quran kajen hideung jelema hideung kadeuleu we herang hideungna komo lamun kasinaran panon poe mah hideung herang lain deui beda iyalah Al-Qur'an cuman nu hesena cek Imam Ghazali jawabanana Al-Qur'an eta Al-Qur'an lamun salah ngahukuman cilaka lamun kuari dikerenkeun sing hade plus kali plus 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 kali minus 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 kali plus minus minus kali minus plus eta bahasa kuari bahasa Imam Ghazali nama bahasa Arab sing hade hartina plus bagus minus goreng masalah anu bagus di hukuman bagus masalah nu bener di hukuman bener jadi bener plus kali plus plus kiai boga Al-Qur'an aya masalah bener di hukuman asli maka Al-Qur'an nu bener bakal hebat tak kiai kuari plus kali minus masalah bener tetapi di hukuman ku hukum salah bakal minus kiai nu ngahukuman masalah bener disalahkeun bakal tungguan kitu kene minus kali plus lamun minus masalah salah di hukuman dibenerkeun bae ku nyana tungguan tak kiai minus kali minus ieu masalah salah disalahkeun berarti kan jadi bener plus nah etalah seputar eta lamun diamati bahasa Imam Ghazali jauh ti ditu datang ka ayeuna kuari nu mantak loba jelema nu hafizul Quran jelema loba nu hafal Al-Qur'an maca Quran mengamati tafsir-tafsir Al-Qur'an tetapi pohoan takana rumus Imam Ghazali masalah teh masalah salah tapi di hukuman bener masalah teh bener tapi di hukuman salah iyalah nu bakal bahaya kiai mah nyekelana Alkitab Al-Qur'anul Karim hadis Kangjeng Nabi ijma kias ketika orang nyaritakeun politik eta lain politik syariat. Nah, ketika di hukuman bae berdemokrasi ulah make Al-Qur'an. Ketika orang tandang dina di Indonesia terus nyaritakeun demokrasi ulah nyaritakeun Al-Qur'an sebab demokrasi di Al-Qur'an mah di jero syariat. Ketika orang hukuman demokrasi maka Al-Quran tunggu tanggal main ketika ia kreditan haram dihalalkan tunggu tanggal main tinggal dibongkar plus kali plus jadi plus minus kali plus jadi minus plus kali minus jadi minus minus kali minus jadi plus sebahara abad di zaman Imam Ghazali datang ke ayeuna istimewa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balik deui ka diri urang geus datang ka mana urang maca Quran rapi saenggeusna rapi geus datang ka mana urang maca Quran mengamati maknana saenggeusna mengamati maknana geus datang ka mana urang nganyahokeun rahasiana saenggeus ngajahokeun rahasiana geus datang ka mana urang ngamalkeun Al-Qur'an nu sejatina jeung satuhune kana Al-Qur'an sebab
bakal ketempo jelema nu bisa Al-Qur'an macana hebat ngamalkeun Al-Qur'an nyaho kana rahasiana ilah bakal diangkat derajat ku Gusti Allah belah ditunda jadi wali Allah belah dina jadi sholihin guru-guru urang anu geus maraot teu kudu dicaritakeun nu talalal Al-Qur'an nu sering maca Qur'an sanajan teu talar tapi ngamalkeun kana Al-Qur'anul Karim guru cahayaan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring bangga di dieu loba pisan anu belajar Al-Qur'an nu bagus ulah bararudak bae kolot-kolot ge kudu maca Qur'an. Kula boga murid umurna 60 tahun aslina mah ti Bandung agamana mah Kristen tadina terus hayang bisa maca Qur'an memehna dipagahan heula biasa ngejah kabelah diana hayang memperbaiki kita hiji guru kuari geus hebat jasa baheula tahun 89 ngaranna Taufik Cina asup Islam Bandung kene Sukabumi bareng jeung kurang ngaji falak kasep jelema teh ngaranna ge Cina ieu terus bareng ge nyana mah ngaji falak teh hayang mengetahui bae koreganan can pati bisa maca Quran minta dituduhkeun ku kula sageusna dituduhkeun rapih Taufik eta kuari jadi hebat hirup keneh kuari hebatna lain nanaon boga kaistimewaan padahal mah Cina Konghucu asup Islam sakitu ge ti agama kafir urang kudu penasaran asli lahir di tanah kitu lembur urang lingkungan urang teh lingkungan santri lingkungan kiai ningali ku Padeglang Serang Tangerang Bogor wah geus asal bentak kadeuleu kiai asal bentak kadeuleu kiai tapi urang teu bisa maca Quran masyaallah rugi amat nah bacalah Al-Qur'an nu rapih saenggeus maca Al-Qur'an rapih maknana saenggeus maknana rahasiana tur ngamalkeunana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadilah urang ahli Al-Qur'an diri urang pemajikan urang anak urang lingkungan urang engkena bakal sinar-sinar Al-Qur'anul Karim mudah-mudahan kumpulna urang di dieu urang kasorot ku sinar Al-Qur'anul Karim jaga di akhirat urang digiringkeun melalui sinar Al-Qur'anul Karim bahkan di jero kubur ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka saha imam anjeun Al-Qur'anu imami masyaallah Karim baca Al-Qur'an tapi eta maca ngajawab kos kitu teh kan lain sungut nu maca teh anu ngajawab teh amal-amal urang panjang urang menceritakan seputar alam barzah kemudian alam akhirat alam mahsyar alam akhirat ke insyaallah ieu mah keur carita persiapkeun diri urang mun geus bisa maca alhamdulillah mun can bisa ulah budak bae kolot ge sing panasaran masa Konghucu umur 50 60 tahun asup Islam aja bisa maca Quran Kristen umur 30 40 aja bisa maca Quran kemudian Katolik gitu kene tapi nu ngerina deui lu ngerina aya misionaris di Amerika datang ke urang 50 misionaris dikirim Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat dan Banten talar Quran Kristen talar Quran jeung talar tafsir-tafsir 50 misionaris panjang kula mun dongeng eta dikirim ke Jawa Timur kirim ke Jawa Tengah kirim ke Jawa Barat panglobana dikirim teh Banten hati-hati Kristen misionaris talar Quran talar tafsir api-api nyana Islam indek boga misi kristenisasi namun orang nyeritakan tentang kristenisasi di Indonesia capek orang seputar pemilu buku kula dicaritakan kula geus kabahas di pengajian pilpres telah selesai padahal masih 2 minggu kene pilpres telah selesai berarti geus selesai ulah enjut-enjutan geus selesai geus belum dibahas urang nanaonan ulah nanaonan seperti etalah keberadaan negara Indonesia ulah kararaget ya lantaran lamun dibahas panjang ieu bakal
kunaon naha kebaik kula bakal nyaritakeun seperjalanan pilpres di awal demo terus datang kas selesai kuari can wayah urang masih deg-degan kene sanu menang sanu eleh sanu menang sanu meleh geus selesai padahal tah kos gitulah ya sakumaha urang hirup geus selesai sebenarnya mah urang hirup kukumpulan di dieu teh ieu teh geus aya kitabna di Lauhil Mahfuz detik ieu jam ieu malam ieu urang kumpul nu hese ge lain maca Quran nu hese teh lain maca kitab nu hese teh maca mas'alatul waqiah masalah anu nyata nu dihareupan ku urang ayeuna ieu teh kitab nu aya di Lauhil Mahfuz urang bakal jam berikutna eta teh kitab-kitab anu aya di Lauhil Mahfuz anu kudu dibaca ku urang pembacaanana lain pembacaan seperti biasa tapi pakai pembacaan kolbu kabelah dituna urang mun bisa maca eta bakal sakumaha tadi tibyana likulli syai' segala rupa bakal nyarita urang ke Gunung Karang gunung bakal nyarita urang kapanggih jeung pohon ceringin bakal carita kapanggih jeung batu bakal carita jeung sajabana na ieulah kaistimewaan Al-Qur'an qad unzilal Qur'an tibyanan likulli syai' secara kesimpulan kabeh ge horenganan ieu Al-Qur'anul Karim kabeh ge percikan ilahi kabeh ge horeng aya sinar Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui mudah-mudahan anak-anak urang nu belajar di dieu bisa cerdas di samping cerdas bisa mengamati maknana di samping mengamati maknana bisa ngamalkeun makna isi kandungan Al-Qur'anul Karim intina bapakna ibuna nu teu pernah maca Quran anakna maca Quran bisa ibuna geus maot bapakna geus maot jadi tulang belulang anakna maca Quran eta nu ngarasakeun ibu bapakna di jero kuburan nu geus dilatungan geus tulang belulang anakna maca Quran tengah peuting jam 3 Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim Zilal Azizir Rahim dan selanjutnya bapana seserian di jero kubur ngucur tiis ke jero kubur sebab naon bapak jeung emak jadi sabab kana ayana anakna dididik di pondok pesantren bisa maca Quran nu pangheulana ngarasakeun amal-amal bacaan Al-Qur'an indung bapak nu geus di jero kubur masyaallah kari teu kudu dicaritakeun dongeng-dongengna sebab panjang loba jasa dongengna ieu mah sebagai gambaran bahasa Kangjeng idza matabnu adam in qatama illa min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah anak anu soleh pasti ngadoakeun yad'ulah mata mangan sakadar nah ieu anakna maca Quran teu kudu dihadiahkeun anak maca Quran Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad teu kudu ila ruhi abi teu kudu geus ngocor teh masyaallah karim bangga engke bakal urang ngarasakeun di jero kubur anak bisa maca Quran anak salat anak sedekah bapa jeung emak anu ngarasakeun ieulah urang moal ka mana pasti bakal maut para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun seputar Al-Qur'an zahir nyaritakeun seputar makna Al-Qur'an nyaritakeun seputar rahasia Al-Qur'an nyaritakeun makna-makna anu terkandung dina Al-Qur'an anu urang dicaritakeun hiji dibayar 10 hiji dibayar 20 hiji huruf dibayar 700 kabelah ditu nama selain bayarin lantaran bisa dirasakan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah disim kuring dicakapkeun sakieu margi sim kuring mah tebih ka Tangerang maka sim kuring mah bade langsung doakeun sim kuring ngadoakeun ka sadayana sakali deui mudah-mudahan urang maot husnul khotimah di akhirat urang digiring ku Gusti Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke surga Firdaus sakitu bae
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.